Sampurasun dulur, simkuring masih jeung Mang Reja, simkuring tos ngejak Mang Reja jalan-jalannya, termasuknya tadi alhamdulillah sholat berjamaah karena ini sudah masuk waktu lohor. Jeung oge sekarang kita waktunya sudah lapar sekali guys, jadi simkuring dibawa ke restoran ayam bakar, nya alhamdulillah halal, emangnya katingali kamar gitu, nya alhamdulillah halal guys. Tah Mang Reja kesan western kumaha? Di dia Raosna teh caket ka ieu nya ka mana-mana. Abi tadi turun di stasiun teh ka pantai caket pisan, terus ka masjid caket pisan, terus fasilitas umum juga mall caket pisan di stasiun teh bade. Kotana memang sangat ieu lah, mah teh caket kemana-mana di dia. Segala aya lah. Segala aya. Asrina tetep, aya asrina bersihna tetep, ramahna tetep sama khas UK. Ya alhamdulillah Kang, upami akang naonnya sugema gitunya. Ya, alhamdulillah abi ngerasa atau soalnya lu aya tamu jauh-jauh di Tasik guys. Di Tasik gitu. Atak nyepir aku tadi sugemakeunnya komodi sarua orang Sunda. Ya alhamdulillah guys. Wah, Kang Heri, bagus lah. Hospitality-na mantep, saya dijemput, ajak jalan. Di sosmed mah kumahanya somea gitunya. Sosmed meninggal somea low profile, asli nama waduh leuwih-leuwih. Beneran aslina saya ngerasa diangken pisan di dia, hatur nuhun ka Kang Heri. Bager Sami-sami ya, profile Kang. asli. Kang eta teh di setting apa di titah apa Kang ngomong gitu teh. Ya alhamdulillah ya Kang ya. Abi bangkel lah abi atoh tiasa ngajamu akang gedenya. Intinya mah ya kita sama-sama orang Indonesia ketemu di Inggris, kita sama-sama merantau, kita satu culture-nya orang Sunda sarua ngomong bahasa Sunda sarua. Jadi saya mah ngerasa itu bisa digambarkan ku carita lah sanajan sakumaha indahna bahasa ayeuna ningali Mang Reja jauh-jauh di Tasik ngumbara ke Inggris langsung di dia panggil jeung simkuring itu kesempatan anu luar biasa karena gaskeun Kang ngareudang. Ya alhamdulillah upami katinggal aku Mang Reja seperti gitu mah ya soalnya naonnya Kang saya aya lah abi mah abi sakieu ayana apa adanya lah pokoknya teu di aya-aya teu di eueuh komo dina konten mah nya lamun ayeuna hayang alus karena hayang viral hayang naonan ngabobodo jelema loba gede dosana mending apa adanya resep syukur henteu kajeun gitu nya. Intina nya gitu guys, jadi pertemuan yang Mang Reja nya hari ini simkuring mungkin nanti ada libur-libur selanjutnya ya Kang, Sabtu Minggu kan kita liburnya kita bisa kontek-kontekan lah jadi Mang Reja tuh ditonton dinya saya di Western jaraknya di Mang Reja ke tempat saya tuh 40 menit guys ya Kang, 40 menit ya naik kereta kurang apa lebih? Kurang di 40 menit apa lebih? Kurang tuh ya segitu mah deket lah. Ayeuna janjian misalkan ditonton ke Western deket lah, bayangkan janjian di Tasik ke Bandung atau di Tasik ke Inggris sok berat. Maupun ayah di Inggris sarua di Inggris gitunya gampang lah Kang untuk ketemu ke depannya ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini berkesan Kang karena hatur nuhun. Enggak saya dipangmayakeun ya abi terus hatur nuhun pisan diangkeun ku Kang Heri. Sami-sami next kan. Mungkin lah kadi deui lamun aya di orang Sunda oge. So, gaskeun orang Indonesia gaya simkuring aya di Western. Insyaallah orang ngaramang ka diri. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Sunda ya kurang tunjukkeun Kang ramah tamah, sopan santun, DP-DP-han apa asor, nyahan geudehan luasan nasihatnya. Tunjukkeun jati diri orang sebagai orang Sunda. Ulah nepikeun ka urang poho ngomong Sunda karena era, karena gengsi, karena kumaha. Tong gitu. Ya simkuring Mang Reja sarua orang Sunda tunjukkeun kasundaan urang Kang. Ya sakitu teh simkuring hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.